Bismillahirrahmanirrahim. Aya ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh, abri polisi. Abri, ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana. 2, sana. 3, sana. Dengan demikian, kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya di sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, dia Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ieu kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna, didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak. Sial, kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Ulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Penggolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Caknya etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan. Geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu. Jejak arahna ieu ka mana ieu? Tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam Ki kayak ditampilin. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat nih jelema ya. Kencak warisnya. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dieu. Tampilin deh kayak cak. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu si jelema bener apa lain. Jeung ulama ta lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya caknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, Raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan Raja. Kiai. Wah bener bae. Silakan. Cek Tuan Raja, buka. Tuh benar.
asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jadwal dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas nu laporan bae ke Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeunana? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntah-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, atawa lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak geus stop Raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Ibrahim bin Adham geus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teh nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih deuk ka saha deuk ka saha sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah patulimbeng, bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah
kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Babacaan bae ge kudu aya guruna. Pikih kudu aya guruna. Tauhid ge sakomo tamat tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya. Hese maca bae di buku bakal cilaka. Pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil. Allah lantaran aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelana nu ngadamelna. Takos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ieu? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna deureum. Kumaha urang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ieu? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum ku urang pahit. Oh, eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge, ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina ti heula nu miheulan, kasipatan ku bako tetep pandeuri tungtungna mukhalafah lil hawadis. Yamu binasi wadaniyat kudratirat tah. Ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna. Tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabeladiana Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam. Tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam, dua iman, nomor katilu ihsan. Iman geus jelas. Islam kitabna geus jelas, tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara. Berarti boga rasa didelekeun tah supaya boga rasa di lain eta bae. Rasa didelekeun, rasa didengekeun, rasa digerakeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah kana kataro wa illam takun taroh kana huyar. Eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun, asa didelekeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya. Kudu Islam rapi, iman rapi, naik kakarat. Moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal. Moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye. Allah naleukeun aing, bu aing didaleukeun ku Allah. Aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah. Atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka. Lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah. Laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapanana sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah eulah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan kumaha tahapanna aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu ye pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuaditu na make raudhah make tuhfah ni aya silakan tah jang Islam
kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kebelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang. Abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun sah lain sakadar zikir tah zikir mah jababari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh artina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah. Maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah. Supaya datang kadinya anta budak ka'annaka taroh wa illam takun taroh ka'annahu yarah. Supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nunuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nunuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nunuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jak tiba heula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang gacal yalah nu sararese kuari usaha mah katulimbeng teh nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbeng teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana embung ngadengikeun pituduh embung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbeng hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak bae ta kiai katulimbeng ta kos kitu tah kula mah neuk nanya bae kira-kira loba anu katulimbeng tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbeng Allah. Betul urang neangan nu bener yuk, engke ge neangan nya set kapan. Mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh. Kulantaran ditinggalkeun, wah beuki dahsyat kana ngomongna. Macem-macem. Ih, ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah. Emang nu nyana. Ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat kuari sia keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah atuh ulah sok ngajualan ayat sagala ayat di teangan sapi lah pake ka Golkar sapi koneng lah pake ka Golkar ya kumaha coba haju tangkal asal aya tangkal dikulkan aya di Quran kan aya tangkal hayu pake ngayuan Golkar moal kebel ya umur kiai deulekeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deulekeun sia ngeson sia kajen kumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan ulah
ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat dah sia mali lawan sia ku aing deuleukeun ngesot sia kajen kumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala Ki Uci bagi ortodok ya jatuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing izin jadi teu Ki Uci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu geus adapkeun ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk menta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara menta cai ka Ki Uci cenah menta negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan si lalu aing jeung aing jieu teh ulun kitu mah aing dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing teh geus gampura ti baheula ge geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah sieun lah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram cenah ieu mah wakafna dek di ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau ucu caringin caka bau ucu haram sarua bae ye tetep bae ku cenah dijual meunang saminggu buta matana meunang sabulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpang dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter panyakitan pugu stroke panyakitan dokter Brown dokter tolong panyakitan pugu ka dijaget teu leumpang panyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya panyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya enggak ada penyakit cek nyana tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah teh mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mata sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama tebuga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu mantakang jeung Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah
walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH ieu Masya Allah jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teh sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ka mana ya ditarik ilal hilah kana rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keherean dunia maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ka Al-Qur'an kumaha tah lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumaha ge aya di aing mana mungkin inget ke Al-Qur'an beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Qur'an ngabohongkeun ka Al-Qur'an nyana teh mantep 100%. Teu percaya sama sekali sa Yahudi, teu percaya sama sekali kana Al-Qur'an sa Nasrani, teu percaya kana Al-Qur'an sama sekali sa Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tah bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibongbroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyieun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyieun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya na ka urang nyieun pabrik egle wara nyieun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh
Baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyian pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk. Kumaha maju nya mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya teh perjanjian jeung negara langsung nyin pabrik meuli tanah nyin pabrik buka lapangan kerja nya nama untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nya nama ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, ka eta kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir. Baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir, hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Engke ayo geura. Ya Allah gubernur da kafir kahandap da kafir engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum keur disungkul ku Gusti Allah diistidraj ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantepnya teh percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka Al-Qur'an. Nya bohongkeun nu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra.
haju menang Sidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirna kapan istana dikuasai ku Sidina Umar harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupa aya dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah kumaha Kang Sidina Umar ngadoana Sidina Umar mah ngadoa teh Gusti ku hari sagala rupa aya ya alat perang sagala rupa aya kendaraan sagala rupa aya mewah sagala rupa uang emas dinar perak jeung sagala aya hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan Tidaya Nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia Sidina Umar tuh jadi uhan di hate da sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae tia teh pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya tuh karena resep teh atawa ulah tuh andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang nginum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolol tuh budak nggak doa anak kos gitu piisineun tuh urang mah lamun bab loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres
Urang mah teu pernah kitu, Pak. Alhamdulillah, Bu, peuting ada berkat. Subuh ge kaliwat, Bu, mantap jasa tambah berkat. Tolong seuri deui goblok jasa. Maksudna aya jelemana kuari ge. Ya Allah, mal jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek di dahar, urang dek di dahar Gusti isi dereta lain. Masakanna mah bagus jeung eunah. Bisa moal ya abdi hudang Gusti, Masya Allah. Andai kata ieu makanan haju bisa hudang berarti bagus Gusti. Andai kata ieu teu bisa, wallahu alam Gusti. Abdi teu nyaho saha nu masakna, kumaha meulina, make duitna kumaha teu apa. Tapi mamalana kan ka abdi. Lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres, masakna teu beres, atuh pan dibikeun ka abdi, sarua jeung diracun abdi Gusti. Ya Allah ya Rabbi. Nu ngomong ka situ eueuh. Allah. Can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge. Encan, nya nama huahe huahe. Geus beres dahar itu bea kan, bungkus deui. Nu eta, aduh Bang, nu batur ge kunyana. Cek aya ge eta mah bagian abdi. Lah sia mah teu kudu. Pohara. Masyaallah, eta mah ngaranna kieu berkat. Nikmat-nikmat urang pamere Allah pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dina poe ieu poe Minggu jatuh kana tanggal 2 bulan Rajab geus kaambe bauna bulan Ramadan Rajab rawah puasa ngadengena sana eungap kana Ramadan teh lantaran lain masalah puasana meuli selop tahun itu nu pamajikan ngahutang can kabayar geus datang deui ka Ramadan jadi tambah hutang nuantak urang meangan pamajikan nu hampang di bawana nu kos kumaha cenah kieu nu hampang nu kuru atuh kuru kahayangna ulah lintuh teuing kahayangna nu sederhana kahayang ja urang hirup di dunia moal lila kajen make baju nu jutaan ge japaeh mah atuh moal dibawa disederhanakeun komo boga pamajikan nu bisa neuleuh kaayaan salaki aing mah ieu bebeunanganna lah ngan sakikieuna lah Kak mun meuli baju ulah nu mahal teuing jang kula mah urang emang ja kula geus kredit ceuk sia blon tau pamajikan kos kitu. Jadi pemajikan kuari mah teu bebeja ka salaki barang beuli teh nyolonong sorangan nyaho-nyaho bon bae. Eta ulah nu kos kitu boga pemajikan teh berat dibawana. Mun kebeneran pemajikan urang kos kitu ulah hidup pegateun mah candung. Coba yang nyaho. Namun dicandungnya naju tobat alhamdulillah namun dicandung beki parah candung tilu boro-boro tilu jadi ekonomi nu hese jadi orang sederhanakeun cara nyederhanakeun kumaha bawa ke kuburan pemajikan orang maksudnya dek dibebaskeun naon lain neng teh ieu di jero kuburan ieu baheula awewe ieu jahorenganan atuh geus di jero kubur manyana boro-boro make baju nu mahal pesamak ke balik deui neng ge ngoyang mahal bengke tah mun pae mah kos kieu sugan teh naon cek teh dibawa ka kubur hale dengan kesehatan teu boga duit bae kadadengkeun we teh bahasa urang Cikupa mah kos kitu dasarna
dasar jadi kurang dinasehatan dibawa ke kuburan dizarahkeun supaya nginget-inget maut. Jadi zarahna ulah zarah calo zarah salah tete calo zarah teh datang ka ditu coba nu boga maksud geura tulis ka dieu urang setorkeun ka wali. Ayo orang rekeskeun ka dieu kukula direkeskeun kos geus wauh bae nya jeung wali. Eta salah kos kitu tungtung nu maju ditarulis nu hayang maju usaha nu hayang naik pangkat nu hayang deket jodoh macem-macem salah tete calo zarah kos kitu teh rante habek nu kos kitu kuduna lain gitu calo zarah mah dulur sadaya ya urang zarah ka wali wali mah jelema anu geus teresepeun kana dunia ahli tapa ahli konah yu urang turutan ye wali ulah dedesegan kana dunia urang jabakal mau torengna jadi calo zarahna ge hayang untung penblon eta teh dah jadi nginget-nginget ka diri urang bahwa urang bakal maut nasehatan ku urang ulah cara calo zarah anu haju hampir-hampir ngamusyrik na'udzubillah min dzalik komo kuncen-kuncena ente ditatar heula kuncena ge ambalaya acak-acakan nya ziarah iyalah urang sederhanakeun umur urang-urang pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah kurang naon aing mereka sia sebagai pangeran. Mobil ku aing sia dibere malah leuwih ti hiji. Imah ku aing sia dibere malah leuwih ti hiji. Pakaian jutaan sia awak sia diberi sehat usaha sia diberi maju ku aing tapi pan sia can orang khusus salat ka aing bego sia cak Allah tapi tolol sia aju masih kene meronta terus-terusan menta hari salat sakumaha pepatong mandi kucuk Masya Allah kurang lamun dia kitu ku Gusti Allah jaga kurang naon aing beberean ka sia eta nu geus leuwih ti cukup nu cukup kurang naon aing mere ka sia imah ku aing sia dibere weweg awak sia ku aing dibere sehat usaha sakitu mah leuwih ti batur sia kok sia make teu ibadah dina ibadahna make henteu konsentrasi teu khusyuk ka aing batur man teu khusyuk salat bari teu salat sote deuleu ku sia aya jang isuk dahar jang sore ketika hujan bocor imahna naik kendaraan boro-boro mobil bagus motor kempes malulu tanya naman teu khusus salat ya pantes sia mun dikitu-kitu urang gugus ya Allah Masya Allah karim awak siapan sehat eta pan atuh tanggal 2 ge teu puasa tukang uduk beak tadi geus balik ti heula Kang Kupat gitu kene nu ngadaharna emang juri gitu oh jelema cenah nu ngaji oh berarti berwatak juri gitu mah ta eta urang mun dikitu-kitu ya Allah ya Rabbi deuk iraha urang ngabaktikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus urang papasrahan ka Allah
Abdi menangin Gusti, roh abdi menangin Gusti, dihirupan ku Gusti, isuk pageto maut dimautan ku Gusti. Ku abdi dek disangakeun ka Gusti, dek dipuasakeun awak abdi sakuatna we, ieu mah kuat-kuat datang ka jam 11 atuh. Leutik jasa teh mah pikiranna tuh kuat datang ka jam 11 batam. Sakuatna we Gusti karena Allah dek dikagustikeun kadanan cara di Irak mah memperjuangkeun agama, masrahkeun awak nyawa tarohana di Syria, di Libya. Abdi mah dek dengekeun masrahkeun awak teh pake puasa be heula lain embung perang teh cieun jeung encan perang di Indonesia jeung ulah di Indonesia mah perang teh diulah-ulah. Geus abdi mah rek masrahkeun diri ka Gusti, dek pake salat, pake ngaji, dek pake puasa. Tah ku sakitu ge pohara. Geus mun aya jelema kuari awakna sehat, gagah, ganteng, seterek aja teu puasa. Eta mah jeung cacing mulian cacing ieu mah kos kitu. Cacing onam nyana mah bisa pakai epan. Eta jelema artina naon? Teu papasrahan diri. Nu hese ge pasrah diri ka Gusti Allah hese. Sadajan urang puasa tapi muasaan jang usaha teu bagus. Sanajan urang puasa muasaan dunia teu bagus. Komo muasaan itil mah. Mainnya kos gitu kudu dipuasaan keneh mah. Ya Allah, ya Rabbi. Isin ngadenge lagi. Allah karim. Puasana ulah ya belajar orang puasana lillahi ta'ala. Ulah ya unsur-unsur kedua selain Allah hijibe Allah hayang menang ridho Allah subhanahu. Belajar orang ibadah modal kesulah aya unsur-unsur engkena kadituna nu aya unsur mah ibadahna eureun kos tahajud salat duha kiai cenah kula kurang kumaha penting tahajud isuk-isuk salat duha tapi usaha macet dihubung-hubungkeun ibadah jeung nu kos kitu cangkel aya mangadengeun ge kudu ngaji heula teh jelema kos kitu tah. Geus ibadah mah geus we ka Allah lillahi ta'ala ulah sok dihubung-hubungkeun jeung usaha. Sebab usaha mah eta mah geus dibagi ku Gusti Allah. Geus anggeus pembagian urusan dunia waktu urang keur di jero beuteung. Sugihna susahna geus aya tulisanana ulah sok dihubung-hubungkeun ku ari mah tinggal lillahi. Eta mah urusan-urusan salat duha kana rizki. Eta mah sakadar ngabibita jeung jelema anu handap imanna, nu ipis imanna tamah supaya kabita. Ujung-ujungna mah lain kitu supaya langgeng salat duha lantaran di surga aya babud duha. Engke aya babud tahajud, aya babud sedekah. Nah, ku urang nu kuari dilaksanakeun bakal ku urang kitu kasorang sesuai jeung pagawean urang. Teh lalaunan geura urang bari puasa ku kula moal dijelaskeun sakaligus. Di bulan Rajab teh nu mantak disunahkeun puasa komo ahli sufi mah lantaran hiji pertama datang malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi bulan Rajab. Walah jadi Rajab teh sangat bersejarah bagi Kangjeng Nabi. Nomor kedua di bulan Rajab teh aya hiji sejarah nu wajib ku urang diimani ialah diisrokeun sareng dimi'rajkeun jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Al-Qur'an subhanalladzi asra bi'abdihi laila al-ayah. Jadi luar biasa dina bulan Rajab
mantak disebutna Rajab eta syahrullah bulan Allah. Lamun bulan Syaban syahri cek Kangjeng Nabi bulan kaula. Lamun Ramadan ialah syahru ummati. Tilu ngarendeng pohara jas. Syahrullah bulan Allah julukanana bulan Rajab. Geus urang disunahkeun puasa. Cek Kangjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 'ishrin min Rajab kutiba lahu syiam sittina syahron. Sahaja lemah nu puasa datang ke tanggal 27 di bulan Rajab, maka bakal dicatat sarua jeung puasa 60 bulan. 60 bagi 12 berarti sabaraha eta sarua jeung 5 tahun. Urang puasa datang ke tanggal 27 di bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahunan. Masya Allah ganjaranana. Entak nu karolot teh kumaha ieu mah nu bakal moal datang ka Rajab hareup. Geus lesu jasa kadeuleuna ge leumpang ge geus lah ieu mah. Boro-boro katabrak mobil katabrak kotok ge ngaguling asana ieu mah. Ta eta geus wayahna ulah boga pagaweana naon geus mendingan ngabaktikeun diri dumadeus ka Gusti Allah lah aing hirup tingongora ieu amburadul bae mulai ti kuari ngabebener baca urang istighfar nu loba geus kolot mah tasbih kongkoyangkeun dibaca manteu ta eta kos kitunya geus kolot bah sadar diri ngabaktikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun nu kolot kuat atuh komo nu ngora isin nu kolot bae nu geus rempo kuat kunaon nu ngora henteu. Komo nu ngora atuh keur memeujeuhna. Jadi ganjaranana beda nu kolot jeung nu ngora. Dina maksiat beda nu kolot jeung nu ngora. Nya. Nu kolot puasa Rajab, nu ngora umur bangsa 17, 18, 20, 25, 30 tahun puasa gedean ganjaran nu ngora dibandingkeun nu kolot. Sabab naon? Sabab nu kolot mah pantes puasa ge jara rasana geus tereh modar. Nyana geus asa deukeut ka kuburan bae aing mah puasa bae deuh pasti kos kitu tah. Tepat nu ngora mah panjang keneh lalakon rarasanana tapi geus daek puasa gedean keneh budak ngora ganjaranna tibatan nu kolot. Kitu keneh maksiat. Lamun anu kolot zina naudzubillah min zalik. Nu ngora zina deui gedean keneh nu kolot eta mata siksaanana. Lantaran geus kolot bae ge masih keneh daek zina tolol amat. Nu ngora onaman lain onaman teu naon lain. Artina ngalaksanakeun zina teh keur mumujuhna luar biasa kabair ngan dibandingkeun dosana kabair nama kabair sarua dosa gede ngan nu kolot mah kabairna ge kabairing kabair sebab geus tere modar masih keneh ngalakokeun zina bloon dua kali bloon lamun nu ngora bloon nu kolot mah bloon geus kolot masih kena maksiat beda derajat Masya Allah ya nu mantak budak ngora nu daek ibadah ka Gusti Allah ieu mah geus bae sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid yuzillullahu yauma la zilla illa zilluh budak ngora nuker memujunar sepulin tapi daek ngaji, daek sholat, daek ibadah ka Gusti Allah ieu nu bakal dipayungan jaga di yaumul kiamah
payung Allah yanek wa aras yauma la zilla illa zilluh dina poean eueuh payung kecuali payung Allah. Istimewa budak ngora daek ngaji, budak ngora daek ibadah. Teuh nya. Jadi urang dibibita ku Kangjeng Nabi puasa dina bulan Rajab heulanan 27 ke minggu hareup diteruskeun deui. Ulah sakali Gus caritakeun. Abeh teu buka-buka. Ulang nuluykeun masalah materi pengajian urang tentang kisos. Zaid dipotong leungeunna ku Ki Umar gelut jam moal aya datang-datang motong we mah gelut berarti ditikrakeun ku Ki Umar eleh permainan bela diri na Ki Zaid. Si Zaid masa pira tadina nyana mangan sakadar permainan di lembur paling ge boganya nama cikaret cikalong ngapak paling ge. Tapi Ki Umar meboh di Bogor dagang salah kebalnya. Permainan Cimandena mah pago ngan kebenaran we mah gelut menang. Ya, saku aing tek leungeunna. Eta kan bermasalah tah. Jadi Ki Umar wajib Ki Zaid menang nungtut ka Ki Umar. Ulantaran kabelah dieuna haju sadar Ki Zaid teh, cek Ki Zaid mar kamari urang mumusuhan, kamari urang gelut tanda gelutna ieu leungeun aing teh eueuh sapotong tah. Aing deuk nungtut mah bisa bae ka sia lantaran aya aturanna dina Islam mah ngan aing geus ngahampura lah ka sia.